Undul. Ini kan mana? Anjir, ini lempeng gitu. Menitu sieun-sieun acan. Mana apal ieu? Ditergos, jika bedog kos kieu. Naon ieu teh ngaranna? Itu badut. Anjing. Ini lempeng mah badut goblok. Atuh naon? Ditergos jika bedog. Terus sok mentaan barang-barang batur naon ngaranna? Pengemis. Naon sih? Rek naon sih dia naon? Aing teh begal goblok. Sia teh pengemis badut sagala. Kadikeun barang-barang maneh. Aku begal make sarung, mereka masjid salat subuh. Geus beurang salat subuh mah. Indrek salat subuh. Jika bulan puasa beurang-beurang make sarung. Sia teh mending omong kasieun-sieun acan. Sieun tuh Rek. Naon sih? Dia kan eta barang kan kan. Yo geus we ieu saeutik ewang yo, dibere ulah. Tah. Ieu kan aya kunci tah. Ah, Tah tina cangcen, tah loba hiji 2 3 4 5 genep 7 eusina. heeh. Hargana murah kan 100.000. Nah, aing mah rek begal rek beuli sia teh. Iya mah bisi Kalah dagang. butuh. Bisi butuh da urang mah dagang aing mah teh sieun di begal aing mah. Tah, ieu hargana bisi butuh Ah. 100.000 kurang, ieu sakieu teh saset ngan 78 ribuan. Berarti jeung urang. Heeh, geus ulah begal-begal, tah ngajualan eta obeng we. Anjing aya begal kita dagang obeng. Atuh sieun atuh.